Kagenep jakat sisikian anu wajib di jakatan sisikian pertanian nu dipake kakuatan nu waktu kabiasaan. Jakat sisikian teh nu wajib di jakatan teh adalah sisikian anu dipake makanan pokok seperti pare di orang mah. Ari bubuahan mah korma jeung anggur wajib di jakatan teh teu kudu dipake makanan pokok, masing tadi dipake makanan pokok ge korma anggur teh wajib di jakatan eta mah geus sataun mah. Ta sisikian anu wajib di jakatan teh nyaeta sisikian nu dipake makanan pokok. Nisob seperti pare. Seperti naon cenah? Pare. Pare eta sisikian. Ya, pare teh siki. Dipakai makanan pokok. Nah, berarti wajib di jakatan pare teh. Ngeun sakumaha pare wajib di jakatan teh aya nisobna. Nisob pare sisikian 1 ton 2 kintalun. 1/10 dipasrahkeun mun cai teu dibelian. Mun suburna diburuhkeun tawa cai menang melian 1/20 jakatan tina kabeh bebenangan. Nah, nisobna pare nu wajib di jakatan teh nyaeta 1 ton 2 kintal. Jadi upamitos kenging panen pare bersihna garingna 1 ton 2 kintal eta teh kedah ngaluarkeun jakat 1 ton 2 kintal teh sabaraha kilo? 1.200 kilogram. Sabaraha ngaluarkeun jakatna? Kabagi 2 bagian ngaluarkeun jakatna teh. Kahiji lamun teh mah cai keur naon keur nyayan sawahna gratis teu meunang meuli maka ngaluarkeun jakatna teh 1/10. Berarti 1.200 dibagi 10. Bakal seberapa? 1.200 bagi 10 berarti piceun we 0 na hiji. Jadi 120 kilo. Jadi tina 1.200 kilo lamun cai na gratis, nyaian sawah na gratis, maka 120 kilo di jakatana. Kadua lamun cai na menang meser atau gemukna nu karituna lah. Pan di urang mah sok naon? Sok menang meser maka ngeluarkeun jakatna teh 1/20. Berarti bakal leuwih alit. Ngaluarkeunana berarti 1.200 dibagi 1/20 dikali 1/20 1.200 dibagi 20. Sabaraha cing? 60 kiloan. Setengahna we tina 120. Nya. Gitu. Janten pare teh nu wajib di jakatan teh pedah pare teh sisikian dijadikeun makanan pokoknya eta pare anu pelak urang ladang melak urang menang meser henteu menang meser. Lamun pare na ladang bebelian eta mah henteu wajib di jakatan najan dugi ka nisob. Tapi lamun pare na ladang meuli najan leuwih ti nisob ge eta mah teu wajib di jakatan. Da parena menang meuli eta mah lain menang melak. Kawit wajib ngajakatan kawit teas sisikian hingga bisa diasakeun najan acan dibuatan. Pokok ngitung nani sobna eta 300 sokna hiji sok 4 mudna 2 beas dina beas dahareuna. Kawit wajib ngajakatan teh nyaeta kawit
sikina parantos teuas sanajan encan dipanen. Sarebu 200 na mun kabeh dihitung mudna hiji mud teh genep on 7.200 na 7 kintal na langkung na jeung 20 kilo na lamun ngitung na pare na kari ngitung per kintal na lamun sakintal pare na 60 kilo beas na maka nisobna pare na jadi 12 kintal na 2 kali pangbuatan hasilna jero sataun eta wajib dihijikeun hitung pake nganisobkeun nya tah kitu cenah upami tos dibeaskeun mah tadi mah kan parenya tadi mah pare sabaraha kilo nisobna teh 1.200 kilo nisobna teh 1.200 kilo nya alias ton 2 kintal ngaluarkeun jakatna kumaha lamun keur ngagemukna keur nyeboranana gratis ngaluarkeunana hiji per 10 berarti 1.200 dibagi hiji per dikali hiji per 10 lamun nyeboranana ngagemukna lain gratis ladang meuli maka ngaluarkeun jakatna hiji per 20 berarti 1.200 dikali hiji per 20 bakal salit da ngalikeunana loba pernah loba kumaha lamun ngajakatanana ku geus jadi beas tah pamitos jadi beas mah nyaeta 7 kintal 20 cenah sabaraha cenah 7 kintal 20 berarti 720 kilo mun tos jadi beas mah nisobna teh lamun pare keneh mah sabaraha 1.200 kilo lamun tos jadi beas mah tos diheler 7 kintal 20 beki saalit da naon da eueuh cangkangna ai geus jadi pare geus jadi beas mah ngaluarkeunana mah sami 7 kintal 20 720 kilo we dikali hiji per 10 atawa dikali hiji per 20 dikali hiji per 10 lamun naon lamun gratis nyeboranana dikali hiji per 20 lamun meuli keur nyeborana nah kitu cenah wallahu a'lam.